sabulan campleng ngalakonan babarengan rukun Islam nu kaopat ibadah puasa ayeuna nepi waktuna poe lebaran tea Idul Fitri hiji Syawal poe keur mungkus dosa lebaran hiji Syawal poe urang silih hampura lebaran hiji Syawal poe urang ngalebur dosa kasalahan nu dihaja jeung anu teu dihaja hampura nu saikhlasna tong aya dan nyesa sungkem ka indung jeung bapa salam ka dulur baraya ane poho ka tatangga tong aya dan nyesa lebaran hiji Syawal poe urang silih hampura lebaran hiji Syawal poe urang ngalebur dosa Sabada sabulan campleng ngalakonan babarengan rukun Islam nu kaopat ibadah puasa ayeuna nepi waktuna poe lebaran tea Idul Fitri hiji Syawal poe keur mungkus dosa lebaran hiji Syawal poe urang silih hampura lebaran hiji Syawal poe urang ngalebur dosa kasalahan nu dihaja jeung anu teu dihaja hampura nu saikhlasna tong aya dan nyesa sungkem ka indung jeung bapa salam ka dulur baraya kane poho ka tatangga tong aya dan nyesa lebaran hiji Syawal poe urang silih hampura lebaran hiji Syawal poe urang ngalebur dosa Kami Civitas Hospitalia Rumah Sakit Daerah Sidawangi Provinsi Jawa Barat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.